Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bu Sipa di video pengajaran bahasa Sunda kelas 1. Sok sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana kedah ngajagi kasehatan sareng mugia urang sadayana salawasna aya dina pangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tujuan pengajaran dinten ayeuna kahiji nyusun kecap-kecap jadi kalimah nu marenah, nu kadua ngajawab pancen dumasar kana isi bacaan. Sata acan dikawitan diajarna, hayu urang sasarengan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saparantosna urang ngadoa, hayu urang dikawitan diajar bahasa Sundana. Mangga siapkeun buku paketna sareng alat tulisna. Buka bukuna halaman 73. Mikawano istilah tempat, baca kalayan taliti. Mangga ayeuna ku ibu dibacakeun nya, mungkin ku hidep diulangi deui. Laut, Neni sakeluarga ulin ka laut. Mangga ulangi. Laut, Neni sakeluarga ulin ka laut. Hartosna laut, keluarga Neni bermain ke laut. Basisir, di sisi basisir loba kayakas. Mangga ulangi. Basisir, di sisi basisir loba kayakas. Hartosna pantai, di sisi pantai banyak kepiting. Lembur, saha nu cicing di lembur? Lembur hartosna tempat tinggal yang berada di pedesaan. Salajengna buka bukuna halaman 77. Nah, barudak masih kena emu teu cara nyusun kecap jadi kalimah nu merenah. Tos dipayun tos diajarkeun nya ku ibu. Ayeuna urang ulangi deui nya. Tinggal contohna. Buku Bapak ngagaleuh. Kumaha disusunannya bager supados kalimahna enakeun tun merenah. Iya pinter. Janten Bapak ngagaleuh buku. Wah hebat. Tos tariasanya ayeuna kerjakeun nya dina buku paket bahasa Sunda halaman 77 dugikeun ka 78. Alhamdulillah, pengajaran bahasa Sunda dina materi pengalaman atau rengse mugia hidup sadayana ngalartosnya. Patepang deui sareng ibu minggon payun. Tetap semangatnya diajarna teu yang hilap. Pancena dikerjakeun di halaman 77 dugikeun ke halaman 78. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.